sok bagjakeun salaki balik capek gawe teh datang ngagelenyung tong baeud wae satita lain musuh apa terus kira-kira apa sapopoe pabaeud-baeud jeung pamajikan mikir Pak naon sababna pamajikan baeud kurang eta kocina mah getol di masjid ge ari kurang duit mah hampura Pak. Wah moal aya penghargaan penghormatan ti pamajikan boro-boro Allah Ta'ala eta makhlukna wae nu deukeut jeung anjeun penghormatan penghargaan mengklaim diri panggetolna di masjid efek di imah ku pamajikan di baeudan bukan